Ari puasa teh manfaatna naon Kang? anu hese digampangkeun. Anu hese digampangkeun kumaha ya Kang? Asa daek puasana we. Saperti hileud. Nah naon hileud? Hileud dina tangkakai di Curug Candung. Dina apa? Bayangkeun eta hileud hayang ka alun-alun ulin. Ya. Betapa bangganya. Wah, jauh. Karek negara yang moge jauh ka Gilesnya ku beca urang. Ku angkot urang. Dan ku angkot, can ka jejeg. Kajajah. Kacok hayam ongkot. Tapi eta hileud manehna puasa ngabuleun maneh. Ku kapongpong. Teu nginum, teu dahar. Puasa. Benar. Nu matak sasi dina sasi Ramadan, ai Ramadan teh pembakaran teh panas. Oh panas. Eta hileud manehna puasa teu dahar teu nginum panas awakna tina panas jojang-jangan jadi kukupu. Jo ngiplik we. Pan tadi mah keur hileud keneh hese rek alun-alun tapi geus jang-jangan mah jadi kukupu. Ngiplik teu yen. Hiber deui pan kitu. Ya. Kukupu hiber tenangan aya beja. Eta kukupu harewos beja ti taman. Ya. Gitu. Apa seuing orai? Apa? Nuhun ari apa? Ayo nama kejeng nanya apa? Rek naon geus apa? Eta orai manehna geus ripuh luar leor oge geus teu kuat. Tapi manehna terus puasa, tina puasa panas awakna. Tina panas megar ngora deui we. Ngora deui tapi Orai. Apa sering hayam? nya puguh da urang ngukut. Manehna teh puasa dina nyileung-leuman enog teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas enogna megar mangpaat hoerunas anpa uhum linas panghadena jelema anu aya gunana jeung balarea apa siling termos Apa? syukur pake ku siling di rumah tuh Pokoknya boga itu pangapa nya lumatak hasilna puasa teh kembali kena fitrahna. Oh, Seperti budak orok deui kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Tek bersihkeun hate qad aflaha man tajakaha. Hak didinya domirna kana hate pangbagjana pisan jelema nu aya di dunia ieu anu geus nyucikeun hatena. ngabersihkeun Tuh, nya nu matak dengki teh eueuhkeun teh dina hate teh. laras. Oh. Benar Kang? Woi, Pancabaraja. Walah, Pancabaraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh, goblok. Ngerakeun dina taku ka aing teh. Geus sana.